Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan. Dina acara Dongeng Sunda jejer carios Juri Karuhun, hasil karangan Kang Yuda Karana, garapan Simkuring Mang Acil Gentra Suara. Tepang dina episode anu ka-8 dina wangkit ayeuna. Sampurasun kanggo sadayana, dulur anu jauh barayanu anggang wargi nu tebih, mudah-mudahan janten hiburan anu utami ngalangkungan Megas Pasundan. Sate acan Simkuring ngalajengkeun jejer carios ka hade hilap. Diantos subscribe na, like, oge komen, teu kalangkung share nya supados urang tiasa sasarengan salamina diantos. Kalayang gedebut, sobali awakna ngalayang ka tukang. Tuluy ngagedebut tarik pisan kana luhur lemah. Anu ngajadikeun donggala jeung anu sejena, harita pating haruleng jeung reuwas tangtuna mah. Anu saterusna ting garajreng nyalampeurkeun ka tempat di mana sobali ngagulubrag bari jeung nangkarak bengkang. Aduh, iya, aduh. Sobali harita katingali ngoneal hudang. Bari jeung leungeunna harita teh beulah kencana nyekelan kana palebah beungeutna anu harita ditonjok. Sedengkeun anu sabelah deui nyekelan cangkeng anu harita asa potong bari jeung asarmu. Kunaon ilaing? Balik. Nating atuh. Make jurus akrobat ulah kitu euy, teu rame tong make heureuy ieu teh. Nah tita tadi urang teh karalang kuriling keur manyasa geus ka ditu geus ka dieu, ayeuna der ilaing mah make jurus akrobat. Asa teu rame euy, asa kurang rame ari kieu mah. Ceuk dongala harita teh ka Sobali. Sobali katingali ngalieu ka dongala jeung anu sejena, bari jeung bangun rada keuheul manehanana. Kusabab donggala jeung baturna tetela nganggap heureuy ka manehanana. Aduh alah.
ngaburi lengkeneh ya tah jeung pereus pisan rasaan teh panas deui euy cek Sobali harita teh bari rada gigisik ngusap beungeutna tuluy pok neruskeun kana omonganana. Aduh bener euy aki-aki gelo teh tah bieu kuring ningali aya aki-aki dina luhur batu keur diuk sila makprak sarua kawas kuring tapi pas ku kuring keur dititenan keur disidik-sidik ngeunaan saha eta aki-aki nah atuh are jol jekok teh atuh eta aki-aki jol-jol nonjok kana beungeut jeung mata kuring tah kapal lebah ieu pisan tah kapal lebah dia ya tah lebah ieu pisan dia ceuk Sobali harita teh bari nunjukkeun curugna kapal lebah matana anu ditonjok teh cik nampo dewek gerak balik luh mana urut nonjok udah tempokeun gerak ka dewek duh ceuk dongala harita bangun anu panasaran harita teh kana obrolan Sobali gancang harita langsung ningalikeun sabelah matana anu urut ditonjok teh anu saterusna ngajadikeun dongala sorangan teu kebat ngomongna da ayeuna mah geus bener tur jelas yen dina palebah mata Sobali teh tetela bener geuning katingali ngageleng hideung semu biru ngabuleud teu beda jeung tonjokan tapak leungeun anu tangtuna kacida tarikna lamun ningali tina tapak anu sarupa kitu mah waduh bener-bener teu salah ieu mah euy omongan ilaing teh euy bener-bener mata ilaing eta nepikeun ka ngageleng biru kitu deuleu lamun ngingetkeun cek ilaing tadi aya aki-aki anu nonjok ka ilaing boa-boa atuh aki-aki eta teh lain jalma samanea buat teuing dua manea satengah rea saha-sahana lamun ayeuna ceuk Sobali aya hiji aki-aki anu nonjok kana beungeut manehanana dah ieu kudu jadi bahan pamikiran sakali di kusararea hayu ayeuna mah cuang mangkat deui ceuk dongala harita ngajakan
tangna eta sorak anu ngagorowo. Surti kana pangajak Sobali. Donggala tangtuna gancang merekode anu nandeskeun yen manehanana nolak kana ajakan Sobali. Dages puguh apa nanti mimiti ogena Donggala mah sieun ku dedemit jeung sieun ku juring. Tur padahal manehanana nepikeun ka wayah kitu tah. Donggala anu dipikasieun teh ngan saukur cenah jeung beja. Da can ngajaran manehanana anggot nepikeun ka Noel atawa malam mingguan mah nya. Teuing komo malam mingguan terus Donggala nya asa ku pararantes. Donggala tungtung nama daek teu daek manehanana gancang negerkeun hatena sanajan manehanana kaasup jeung kawilang cukup dina ahli ilmu karuhunan jeung ilmu kabatinan. Tapi sanggeus ngarandapan hiji kajadian ditonjok mah hujirim anu teu jelas tadi saha-sahana eta jalma. Sobali tangtung rada seber ayeuna kusabab kapaksa jeung kapentes atuh kapaksa harita ngawani-wanikeun karep. Tuluy lempang ke katayepan, muru jeung nyusul ka palebah tempat di mana datangna eta sora. Sanajan lempang lalaunan, tapi teu burung harita Sobali
Sakali deui ngemutan kade hilap diantos subscribe na, like, komen, oge share. Tepang deui nya ngalangkungan bagian anu salajengna. Hatur nuhun. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Tepang sareng channel kampus urang sadaya Megas Pasundan. Urang jalan-jalan sareng Mang Acil Gentra Suara ngaresan danap ieu ngaresan urang jalan-jalan ka wisata alam Curug Gabuan anu aya di Palihan Cipurut Cipakugirang. Nah, kumaha situasina oge kaayaanana tidak keindahan alam anu aya di seputaran Masjid